subscribe channel YouTube JKR Official. Pagawean sapopoe kuring nyaeta kana tani, ngolah sawah jeung ngolah kebon. Puguh eta pangabisa kuring salila ieu teh. Ngaran kuring Eman. Panganjerakan kuring di Cibogo Lamping leuwih gajah. Kuring boga pengalaman mistis anu nepikeun ka ayeuna masih inget jeung karasa mata pikasieun. Kuring dina ngolah sawah jeung ngolah kebon mah geus pakarna. Lantaran hasilna teu waleh mucekil. Upama dibandingkeun jeung nu sejen mah. Sabab ilmu tatanen kuring mah beda ti batur. Sok utang itung heula. Bulan naon anu alus keur melak pare jeung bulan naon anu hade keur melak palawija. Eta teh ku kuring mah kabehanana geus kasakuan. Supaya tatanen teu keuna kuwabah jeung hasilna mucekil. Anu matak kuring ku ti pihak pamarentah ditunjuk jadi ketua kelompok tani. Nepikeun ka pamarentah teh mere sumbangan peralatan pikeun ngolah tatanen. Ti mimiti alat penyemprot hama tug nepikeun dibere traktor sagala. Keur kuring mah dibere bantuan ti pamarentah teh aya rasa bungah jeung wegah. Ari bungahna kelompok tani kuring teh kudu ngaluarkeun duit. Ari wegahna sok sieun kuring teu bisa ngalaksanakeun amanah. Jadi pagawean kuring teh ayeuna mah salian ti ngolah garapan sorangan teh oge kudu mere penyuluhan ka anggota kelompok. Dina hiji waktu kuring tatanen teh nyang hareupan usum halodo. Atuh satiap poe kudu nganir cai. Daharita mah waktu usum hujan teh jadi tetangtu. Jadi we melese tina itungan. Harita teh di sawah keur meujeuhna gede pare. Ari cai rada hese. Da pugunyang hareupan halodo tea. Jaba cai teh keur maleutik ngan ukur ngandalkeun ti seke. Oge kudu dibagi-bagi. Nya antukna mah kuring nyieun pelaturan. Waktuna bagilir sangkan kabagean kabeh. Adik kuring nyokot waktu teh peuting sangkan nyalse. Kusabab pamikir kuring ari peuting mah hawana tiis. Ari ngandir cai teh rada jauh nyaeta kaseke randu kurung. Jabah hariem kita tangkalan teh. Tangkal awi mending ngajejer sapaparapat jalan.
Dina hiji peuting basa rek nandir cai, awak kuring asa lalungse jeung tenangan. Asa warga rek indit-inditan teh. Kukitu teh mah pantes da tadi sorena teh tas narokan tihul tangkal nangka keur suluk. Dari kuring mah busuk pasak teh masih keneh make hawu. Lamun peuting ayeuna teu ngandir cai, karunya pare teu kaboyor. Mangkaning keur meujeuhna kudu dicebor. Ari rek indit ngandir cai, ieu awak bani lalungse kieu. Antuk nama kuring mutuskeun rek indit we da butuh. Sanggeus magrib, kuring maksakeun indit ka sawah. Sugan we batur geus beres nyeborna. Nyawe di sawah teh sepi pisan, eueuh sasaha. Kuring ngagerentes dina jero hate. Jigana peuting ieu mah lantis kabehanana ngaboyor sawah teh. Lantaran moal anu nyorok. Kuring indit ngagedig bari manggul pacul, kagirangkeun bari jeung kurubutan. Anu dituju teh nyaeta dawuan. Hulu cai anu ayana di randu kurung teh harita mah poho sama sakali kuring teu mawa baterai senter. Barang geus nepi ka hulu cai, sing horeng caina saat pisan. Jeung di eta tempat anu tadina sepi jempling, dak dumadakan ayeuna mah jadi loba dedengean. Kadenge aya sora gamelan, aya sora anu terang-terengtrong nakolan lisung. Sigana mah aya nu keur pesta. Jeung katinggali jelas pisan loba jelema anu balawiri meni garinding. Kaayaanna rame seperti di pasar. Anu daragang meni ngajajar rapi pisan. Rupa-rupa dadagangan komplit pisan. Aya nu dagang pakaian, jeung aya nu dagang dahareun. Tapi ka kuring eueuh anu wawuh saurang-urang acan. Pon kitu deui kuring. Paranehna oge hare-hare taya nu nanya. Kuring jadi teu rasaan. Harita kuring nepakan pipi sorangan, da masih kerasa. Tuluy kuring nyiwit kulit leungeun, sarua karasa nyeri. Isi kuring teh keur kaayaan ngimpi. Tapi dah sidik kuring teh sadar. Kuring alhaq olohok. Nah ieu teh di mananya? Kuring teu apal. Asa kakara ayeuna nincak ka ieu tempat. Angin ujug-ujug datang ngagelebug.
nyeor nebak kana tangkal awi. Tinggalina mandi pating palenoy. Harita kuring jadi ngarasa tiris. Dina kekayaan ngarasa tiris gitu, ojol-ojol kadenge aya sora anu ngagerem palebah tangkal randu. Kadengena meuni jentre pisan. Awak kuring jadi beki ngayod-yod. Berkitu keplak awak kuring aya nu nepak di tukang. Kuring kacidareuwasna. Eta anu nepak tonggong kuring teh Sing horeng makhluk anu gede jeung hideung lestreng. Saterusna torojol deui datang makhluk gede nyamperkeun anu lainna. Jigrah-jigrah leumpangna ngagegag. Umi oge asa eundur. Awakna jangkung gede. Kulitanana hideung lestreng. Buukna gimbal. Panona bolotot. Kumisna jaletreng. Parijeng irungna ngadungkuk. Huntuna nyareng hol. Anak ari geus ngomong sorana meuni handaruan. Matak murag jajantung. Manehna ngadeuketan ka kuring. Parijeng leumpangna ugag igeg. Bari beuteungna katinggali budayut. Saterusna manehna tumanya ka kuring. Sia anjeun urang mana? Jeung naon tujuan anjeun datang ka ieu tempat? Ditanya kitu teh kuring teh langsung ngajawab. Kalah tuur kuring jadi nyorocod. Jeung ieu calana karasa baseuh. Kuring sakedapan mah teu bisa ngomong. Kuring anu kur bisa olhok bengong. Tuluy manehna nanya deui ka kuring. Hei sia, ngaran maneh saha? Jeung naon tujuan anjeun los-los ka ieu tempat? Sok sia, program ngomong. Kuring ditanya kitu teh beuki nyorocod we tuur. Bakat kusieun. Tapi akhirna mah kuring ngajawab. Sok sanajan nyaritana bari bebalap-balapan oge. Kuring ngaran Eman. Maksud tujuan kuring ka dieu rek ngandir cai ka ieu tempat. Ieu teh geuningan bangsa manusia. Tujuan rek menta cai. Maneh geus wani-wani datang ka ieu tempat sarta rek menta cai. Teu bisa sia sabab ieu cai keur dipake karyaan ku rakyat kaula. Ayeuna mah maneh geura balik bisi kaburu datang ulu balang kaula anu ngajagaan ieu tempat. Kuring dicaritaan kitu teh kalaka ngahuleng. Kasima barijeng ngedeprek nanangkep doran pacul. Bari dibarengan ku rasa kasihan anu taya di kieuna.
Kuring ngahod-hod bari pikiran geus ka mana karep. Keur kitu awak karasa aya nu ngaguyah-guyah. Ayeuna mah anak kuring anu ngaguyah-guyah teh. Lantaran pamajikan kuring hariwangeun. Sakieu geus peutingna kuring can balik keneh wae ti sawahna. Ya pamajikan kuring teh nita anak kuring pikeun nyusulan kuring. Bisi ayana naon. Ya kulantaran awak kuring leuleus. Akhirna mah kuring dibeyeng dibawa balik ka imah. Saanjogna ka imah, kuring didiukeun di patengahan. Tuluy pamajikan kuring mere cai teh haneut. Sanggeusna kitu kuring nyaritakeun naon wae anu kaalaman ku kuring harita basa keur ngandir cai ka randu kurung. Dicaritakeun kitu pamajikan kuring surti kana eta kejadian. Anu satuluyna kuring dititah istirahat kudu jadi pamajikan. Dimimiti harita kuring tiludeung lamun kudu ngandir cai ka seke dina waktu peuting. Komo deui bari nyorangan mah.